Reka mana, Ji? Kau dangan. Kau nangan. Tangan. Hajat. Udah. Era hari datang mah. Ya oh, atuh. Lain bi kenaon. Iya, kena kosa batu ali itu. Ada lain pi. Suatu saat Abi ada kajak Abi ulin Kemana, Ji? ke kota Abi. Ke kota? Pemandangannya cenah harade haralus. Benar, Ji, itu teh. Bener. Tapi sampai meh ke kota. Tapi datang laju kasih abah. Kasih abah. Anu di belah kaler lah ya. Eta. Urang mah jaga we lah. Si ayeuna naon? Itu pi. Oh, nya tuh. Tapi hampura mau bisa lila pi. Sok buru ya kabur hujan. Hujannya pi. Sok buru. Onangannya pi. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek kasih abah. Sakalian rek minta cai ke dicuplis, beh tere cager. Hujan aing mah euy. Iya, itu bener ya. Cuma si abah teh. Cing, urang-urang. Sampurasun. Ya tuh siapa? Ya, pada mau hujan-hujan ke ke mana ya? Itu. Ya, ini asal luas ini. Iya, Pak. Api terek apa? Ya. Ali cek si Haji teh sanane apa? Entah oleh cai siapa cenah. Bari jeung pamaongkeun di dieu teh kumaha nama teh. Gitu. Mau cai lah. Oh iya, ayo cai nama. Di orang kolam belah nyepit. Jeung kieu nih sekalian. Kumaha? Pagawe api teh geuning wae. Sekalian minta cai lah. Balengkeun jeung eta. Siap. Yang paling heula teh nyepitnya, heula. Heula. Sebenarnya dikesakeun atuh lah. Kayak pilih. Saat itu budak teh. Dicuplis nama. Lain ketinggalin nama menurut penarawangan abah budak teh kasibat pilih beri salisihan. Ayah ayam hidung tuh. Loba ayam hidung. Salisihan yang budak kan api dia. Mun api di kota nya. Ya. Tangke ieu manikeun ku api sama idit. Dicuplis mah beres sama uyuh. Tangke ku api manikeun mah aya mah uyah amurkeun heula ka mana teh ka kota teh? Ka alun-alun. Alun-alun tah ieu. Kan aya panterangan pi kade omat. Tah. Naon bah panteranganna? Lamun aya awewe di ditu kade omat. Ulah naik ngeheureyan pokona api mah eta tah. Lamun kuat nahan boboda eta awewe api bakal sukses ke di ditu nya. Teu apa didoakeun gitu. Kieu mah. Heeh. Ya, kayak gitu mah. Ya kitu ya pokoknya di abah mah nya. Oh, siap. Omat kasih cupris mun aya hayam hideung ge salisihannya. Heeh, siap. Dia budak kasibat di curug beser di ditu tuh. Curug beser. Curug beser teh budak teh. Anu tempat cainya. Heeh. Kayak gitu mah tuh bang. Kalau bang, kita aya kagak salah nanti pak. Entong ya. Entong begituan naon. Gede. Entong. Ada gede henteu. Sawe. Aduh, arti mah begini. Wah, campurannya. Nuhun pisan atuh teh nya. Cing Abi mere wideun. nya cing asbab lantaran api cing ieu nya. Cing lancar ge di perjalanan anak. Sampurasun. Rampes teh nuhun pisan teh. Alhamdulillah ya si api maksa wae mere amplop. Jika kurang buka amplop. Lumayan musim hujan ge mah. Aya pasien di ieu nya. Nah geuning kosong amplop teh. Wis baik teh. Teu bener pisan si api. Terus tunjungnya jelema eta. Ayo di mah.
Itu poteh asa berat tadi kecayaan mah euy. Musim hujan mah kita jeung rareur jeung baralah wae kieu. Abang musim hujannya. Tuh, dia ka dieu di rareur. Aduh, ampun. Duh, si Haji. Kemana? Kemana Haji? Iya, rek malikeun tanah teh misi api kamari bawang. Oh, Lain erek nanya, kumaha Haji, kumaha? kamari dibere bawang dibere teh si api teh. Dibere urang oge. Dibere. Oh, kan si Apis teh nyarekan. Tapi kan dibere bawang nama. Dibere. Baiklah dibere mah teu naon. Oh, dibere. Kan di pasarnya di Wah, pasar pisang goreng mantap. Sarua urang oge di pasar ku pabajikan. Oh, bener. Nah, mata rek malikeun lataneuna. Oh. Hampurannya mau lila lo. Mau cai heula Haji. Tunggu dulu lah, geus tadi lagi geus 2 galon. Oh, atuh Haji, atuh. Sugan we sapina aya. Mudah-mudahan mah aya euy. Assalamualaikum. Ih. Kemana? Patunan tuh wae. Juga nama tukang. Aing mah euy, dengan bawang nu koneng geus sorangan euy ah. Pagawe gering aing mah euy. Sorangan we ya. Bener euy. Aya di tukang. Assalamualaikum, Pi. Pi. Waalaikumsalam. Haji ek naon? Pi. Cager, Pi. Cager. Yain, Pi. Pi erek malikeun teh anu urut bawang teh ya. Malikeun naon di mana? Tanu nurut bawang. Tanah? Kuna di dinya. Aduh, Pak Majikan ngomong, si Pak Majikan dulu pisan, bawang teh halus pisan. Tinggal 5 rontok kieu bawang apih mah mantap atuh. Tapi si Pak Majikan ayeuna mah moal bakal bisa meuli, duitna rek dikumpulkeun heula. Gitu Bi. Maneh alasan ah. Bener Bi, ieu mah lain alasan. Pi, ari pegawai ka mana Pi? Pagawe urang Oh, gering, pagawe urang teh panas tiris. si Cupris teh ya. Heeh. Gering naon Pi? Panas tiris, pan beres ngomong. Ih, udah 2 kali. Pasti mah gampang diubaran ku sage. Bisa Pi. Benar teh Ji. Benar. Ke kaubaran ku saya ge. Ade, ngomong ah. Moal Pi, nu ayeuna mah. Bawang we heula Pi nya. Naon mah nih? Ek minta di bawang. Montong sia ah. Atuh Pi. Montong. Sakieu Pi meni pedit sia Pi. Dengek ke kumpulkeun heula duit. Heeh. Pakai balik deui ka dieu. Warung kabeh. Si Pi mah. Pedit pisan. Selamat. 哎呦我的妈！ Ih, mau naon eta? Iya, alat. Alat naon itu? Alat yang nyetrum. Keur nyetrum saha? Iya nu gering. Anya nu gering atuh. Nyetrum Ji. Heeh. Salieun urang mah. Tereh we. Daripada nyusakeun wae. Tereh naon Ji? Tereh lewat. Tereh lewat. Heeh. Atuh ari kitu mah urang teh atuh Ji. Heeh. Bunga. Buru urang colokan. Bunga. Aduh! 哎呦我的妈！ Untuk teh wah di walungan mana? Mati lah dia. Johan sepunya. Ingat ke jalan. Di balong si Abi loba lautan. Wayah dia mah geus eueuh lembogana. Tadi itu
Tah. Ieu balaungna. Itu laukna loba galade jaba. Ah, ku siap pung siap ka. Ah, ku siap ah. Aduh, ah itu mengusap balong aing euy. Dah, aing sia tempo ieu. Awas ya. Ha, sia. Kapan ya enak menusuk ngusupan balong aing teh? Sia. Ayo nu kalong teh dia sian ieu teh sia. Wah, aing mah moal katipu. Wow, sia ieu mah. Awas. Oh, aing mah super kaya, ayeuna mah. Eh naon ieu teh? Ih, ni rame kieu teh. Iya, we. Ucapan balong api, paling mesti sian. Oh, kayak kemarin, we. Wah, ieu mah. Itu baru Mang Juro ge beak si mah pi. Warah we jelema kieu mah hayangnya. Warah kudu anehnya. Sok, lah. Ah, ya. Ah, eta. Ya. Eh, 哎呦我的妈！